Anta syamsun, anta badrun. Urang teh wajib percaya, hai dulur abdi sadaya, kadawuhan anu mulia, dawuh Allah anu kaya, sadayana bakal nyurang asup kana hiji liang, bakal tumibaka urang disimpen terus di ruang, ngan tapi saacana asup ka eta tempatna, ngasaan dina waktuna pisah raga jeung nyawana, anu disebutna maut henteu budak henteu kolot, dina waktu arek maut aya nu ngarasa repot, didinya sagala poho panon molotot teu ninjo, sanajan ditojos peso hila putra sareng bojo, karasana keresakarat ripuhna kaliwat-liwat, pikeun utara ibadat dipaksa ku malaikat, keur nu kafir mah dicabut, keur nu iman mah dijemput, keluarga cerik ribut bari cipanon burubut, saacan arwah kaluar seueur anu henteu sobar, kulawarga sing galoar anu sakarat mah lapar, halap pasti karasa haus leuwih ti puasa, pikeun anu loba dosa rasana asa disiksa, teu waka dikaluarkeun tina neraka dipisahkeun, eta arwah ditempatkeun kana hiji pitempatan, tempat jalma nu doraka nu katingali neraka, sabab pantona dibuka kaduhung gawe doraka, eta calon mait bingung kasaha minta pitulung, bongan keur hirup adikung henteu nurut kanu agung, kumaha atuh ayeuna kaduhung kabina-bina, sabab geus seep waktuna ninggalkeun alam nu fana.